10 menit deui kabuka eta pabukaan abeh aya dina meja bubur sumsum kolok es buah es campur gorengan kabeh 15 rupa aya tidinya pan kuari malalebay langsung dipoto cekrek langsung update status menu buka hari pertama pan kitu eta hayang ka alam milaraan dia kana teu masakna naon eta kumaha geus kitu dur be datang waktu salat ditabeuh mantap teh ya ulah gandeng kamari bulan Sapar kurang pernah unung ngondang teh rada hese tah eta kula di kamar ngomenu kitu bae ngapalkeun dur beh urang mah coba datang waktu salat waktu adzan buka maghrib keleweng adzan Allah nu adzan ge di masjid mushola can datangkan lapat akbar gorengan dina sumut aya genep pan eta dendam puasa nu kitu nu mantak dibawa ibadah harerese dibawa tarawih langsung nyungsep karena urang mah berlebihan overload beteungna sok aja nu mantak jauh lamun hayang lekeun ka surga ku puasa cenah kami mah ku zakat ka surgana zakat nu mana nu nyin ka surga puguh kewajiban zakat ge pare geus nisab dititah ku agama lewat kiai dijalankeun hukum Allah kumaha ngomongna nanaonan di kiai dak aing teu harayang aing nu capek ngagebot aing nu tandur piraku dibikeun ka batur pan kitu ngomongna eta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam إلى كافة الخلق الجن والإنس والعرب والعجم وجعل أمته فوق سائر الأمم والصلاة والسلام على سيد ولد آدم حبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الزحام أما بعد فقال عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال نبينا محمد Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala Syekh Junaidi al-Baghdadi man hadara maulidar rasul wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa razikuna minasy syahidin wa lima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil
Al-mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para dewan guru, para kesepuhan sadayana. Bil khusus anu nampa hadir dina ieu tempat. Hapunten sadayana para kesepuhan tetiasa ditataan sareng hapunten katukangan. Urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang, para kiai, para ulama, mugia ku Allah sing diparanjangkeun yuswatur barokah. Aparat pejabat pemerintah atasan bawahan, bil khusus Bapak Lurah atau yang mewakili aya lurahna aya. Ulah doakeun mudah-mudahan ieu lurah sing jadi kepala desa ulah jadi kepala dosa. Amin. Teristimewa segenap lapisan para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad yang diprakarsai oleh para pemuda yang didukung oleh orang tua. Urang doakeun mudah-mudahan masyarakat sakampung Sempur Tilu khususna, ibu-ibuna, bapak-bapana, pemuda-pemudina anu antusias demi memeriahkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Cek paribahasa aya nu berkorban ku tanagana, aya nu berkorban ku hartana, aya nu berkorban ku pamikirana, ngeun sok aya bae nu teu mikir-mikir acan rek muludan. Aya eueuh di dieu tah. Urang doakeun bae teuing ja umat Nabi keneh bae. Mudah-mudahan sadayana para panitia berkah ngayakeun maulid sing dihampura dosana ku Allah. Ibu bapak jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Langkung tipayun mangga urang sadayana panjatkeun puja puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat salam mugia Allah tetap curahkeun ka baginda alam wastana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan sadayana nu hadir dina ieu tempat jaga di hari kiamat disyafaatan ku Kangjeng Rasul di aku umatku Rasul. Amin. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kumaha ieu terus ulah ieu. Jaka hayang kula maanggeusan ieu. Satu acana sim abdi neraskeun kana naon anu baris dicarioskeun sapatah dua patah kata. Tipayun abdi nyuhunkeun dihapunten tina samudayaning kalafatan dohir kalayan batin. Bil khusus ka para kesepuhan, ka para dewan guru. Tos gumawantun dongkapna abdi ka ieu tempat teh naudzubillah sanes niat magahan orang dieu, lain niat mapatahan ngojai kanu ngajadi bebek, lain niat magahan hiber kanu ngajadi manuk, lain nguyahan cai laut nu geus asin. Ieu mah sarua kula geh budak kamari sore, bahkan jauh nguju umur mah kula geh beuki keneh kana barang haram, beuki keneh kana barang makruh. Jelema ieu ari teh mah nuju berbikang sarua kula ge molotot. Mantakan abdi sawang sulan deui nyuhunkeun dihapunten ka sadayana. Kira-kira ngahampura teu ieu? Kunaon nu mantak menta hampura ti heula kitu pala hadirin, atuh ngaran-ngaran letah eueuh tulangan ieu. Aja boroning abdi budak kamari sore, sanajan sekelas mubalik kondang, ulama sepuh ngaran jelema mah pasti beh aya salahna. Ulah ngomongkeun cara mah syiar Islam kos kieu, nu mukaan kitab ge dibaca aya kitabna masih kena sok aya salah. Komo ieu cara mah bari jeung eueuh kitaban. Makana abdi pribadi nyuhunkeun dihapunten ka sadayana. Kunaon mantak menta hampura ti heula kitu pala hadirin. Atuh cek paribahasa tadi tia ngaran-ngaran cah-cahan kos kieu mah lir ibarat alkohol. Di mana alkohol diteteskeun kanu aya panyakitan, ulah loba-loba satetes beh.
maka karasa perih sebab aya panyakitan. Tapi sabalikna sanajan alkohol ditaburkeun sabotol kanu eueuh panyakitan, maka moal karasa perih sebab eueuh panyakitan. Tah igi cirikeun beh ku urang Bu, lamun aya jelema balik ti heula pundung berarti panyakitan eta. Ibu bapak jamaah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kunaon ieu umat Islam di mana datang bulan Rabiul Awal sok semarak ngayakeun Maulid Nabi. Japarangsa tiap tahun ge unggal tempat aya di Sempur Tilu ge Maulid Nabi tahun kamari, bener tak? Kunaon kudu ngayakeun Maulid Nabi bae, cek jelema nu teu niat muludan mah maido ka panitia dak i panitia da seusim paila parang saing mah. Aya naon kitu di bulan mulud jaku pohara amat, kabehan berkah di bulan mulud, tukang ojek pecat rantai di bulan mulud. Jawara ngumbah keris, ngumbah pedang di bulan mulud. Pamuda muasaan pelet bulan mulud, aya naon di bulan mulud. Bahkan ibu buka kotok hiji geh teu geura dipencit jeung bulan mulud. Kunaon kitu urang kudu muludan? Jawabana hiji, nu mantak urang kudu ngayakeun Maulid Nabi karena urang mah boga pengharapan besar. Naon harapanana? Hayang menang syafaat ti Kangjeng Rasul, diaku umatku Rasul, mugia lewat syafaat Rasul dibawa ka surga ku Kangjeng Rasul. Amin. Sebab urang mah sadar diri, urang mah manusia biasa, iman ge leutik, urang mah ibadah teu pati beuki, salat api-api, hirup hardolin dahar modal. Ja urang mah sadar diri, iman ge yazidu wa yanqusu, kadang nambahan, kadang ngurangan. Ibu salat 5 waktu, teu salat mah 5 minggu. Bener tak? Urang mah imana araripis teu kaur ka geog saeutik ge. Ngeun hutangna mah galede eta. Nu mantak urang aya peringatan Maulid karena sadar diri urang mah lamun teu nyantelkeun hate ka Rasul rek jalan mana ka surga para hadirin. Sebab ka surga urang mah ngan dua melaluina, hiji fabi rahmatillah, dua wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi. Urang lamun ngandelkeun ku ibadah ieu ka surga asana kudu kabeungetan. Ieu kadeu make tiung make tiung keur muludan balik ti mah badi baruka kabeh. Bener tak? Ja urang mah ibadah ge acak-acakan ulah ngomong-ngomong nu aya nu eueuh ilmuwan, nu aya ilmuwan bege sok harerese bae ta ibadah para hadirin. Lamun hayang ka surga ngandelkeun ibadah, ibadah nu mana nu nyieun ka surga? Cenah ku salat, salat nu mana? Puguh salat ge urang mah karak yaf'alunas shalah, can yuqimunas shalah. Salat urang mah karak daek doang. Beda yaf'alunas shalah mah teu disiplin, yuqimunas shalah mah disiplin. Urang mah acak-acakan keur daek salat ge jiga nu nya awak kana kiblat, sungut mah duang nu nya Allahu Akbar, pan hate mah ka mana? Allahu Akbar ae be inget. Bener teu Bu? Ya, ulah rek nanya Bu ya. Ibu satacan salat moe pare. Barang dur bewa datang waktu dohor, salat, menang sarakaat hujan, kira-kira inget pare tatu inget salat eta. Tuh lah. Ja urang mah salat ge acak-acakan, kadang-kadang di eueuh adaban tadina salat. Barang pake dina salat teu kacara rek ulin. Rek ulin mah disiplin, make tangan panjang, baju anyar, nyang hareupan jelema, wani bebeakan, wani minjem teu boga baju ge. Tapi rek salat pada hakikat yang hareupan Allah, loba keneh jelema eueuh adaban dina salat, teu saeutik salat make tangan pendek, kadang-kadang make baju partai. Bener teu? Sok gerak. Nu mantak punten, komo cenah boga hutang, asana inget bae teh salat. Ibu boga hutang tagihandeun salat maghrib. Asana gitu inget baik. Usolli fardul maghribi salasa. Oh, dak salasa deui beuh. Rebo kemis sapoe di depan ditagih eta. Nu mantak jauh urang mah lamun hayang ka surga make ladang salat mah para hadirin.
Cenah kami mah cek ibu kiai, kami mah ka surgana hayang ku puasa nu mana bah nu mau ka surga. Ja urang mah puasa wajib bae ge hararese, komo puasa sunnah. Ibu osok Senin Kemis. Lo ngabohong sageger ngaji ya. Osok puasa Senin Kemis. Ulah ngomongkeun teh jeung kakak, kula bagi Allah ulah. Karena naon nyaeta urang jauh hayang ngandelkeun ka surga ku puasa mah ulah ngomongkeun perkara sunah, ulah ngomongkeun puasa sunah. Terkadang anu wajib bae ge loba keneh mayoritas jalma Islam hanya ngaku kaislaman dina sungut maca 2 kalimat syahadat, ikrar mengakui kaislaman, Islam KTP. Jiga nu nya ngaku nama Islam terkadang eleh keneh budak kafir. Kafir mah Cina, Jepang, teu waniun barang dahar ti beurang bulan puasa ngahargaan ka umat Islam. Teu waniun ngarokok ngelepus ti beurang, tapi umat Islam ngayapak keneh bulan Ramadan ngelepus ngarokok bari ngagebot tegableuk polo paneta. Akur-akur dia pokok kalakuan. Sok gerage. Cina atuh kumaha panen. Allah mere keringanan 11 bulan urang barang dahar ti beurang para hadirin. Piraku teu cukup urang dahar ti beurang 11 bulan ku Allah, sabulan doang atuh teu saimbang. Keur daek nageh puasa urang mah kadang-kadang dendam. Peuting begadang sare jam 7, udang jam 5 sore, atuh ngeun sajam puasana. Sok gerage. Kadang-kadang dendam bener, Bu, punten. 10 menit deui kabuka, eta pabukaan abeh aya dina meja. Bubur sumsum, kolok, es buah, es campur, gorengan, kabeh 15 rupa aya. Tidinya pan kuari malalebay, langsung dipoto, cekrek. Langsung update status, menu buka hari pertama, pan kitu eta. Hayang ka alam, milaraan dia kana teu masakna naon eta. Kumaha geus kitu, dur be datang waktu salat, ditabeuh. Mantap tuh ya. Ulah gandeng kamari bulan Sapar kula pernah nu ngondang teh rada hese tah. Eta kula di kamar ngomenu kitu bae ngapalkeun. Dur beh urang mah coba datang waktu salat, waktu adzan buka maghrib, keleweng adzan. Nu adzan ge di masjid mushola can datangkan lapat akbar gorengan dina sumut aya genep. Pan eta dendam puasa nu kitu nu mantak dibawa ibadah hararese dibawa tarawih langsung nyungsep karena urang mah berlebihan overload beteungna sok gerage nu mantak jauh lamun hayang ngalekeun ka surga ku puasa cenah kami mah ku zakat ka surgana zakat nu mana nu nyieun ka surga puguh kewajiban zakat ge pare geus nisab dititah ku agama lewat kiai dijalankeun hukum Allah kumaha ngomongna nanaonan di kiai dak aing teu harayang aing nu capek ngagebot aing nu tandur piraku dibikeun ka batur pan kitu ngomongna eta sok gerak nu mantak jauh cenah ku sedekah kami mah ka surgana eta deui zakat bae ge nu wajib hulak komo ieu di sedekah ieu ge muludan loba keneh asana nu teu lunas asana kitu imah. Atau kadang-kadang pehewan ari muru dan telunas ari ngariung bebau anak ke isuk-isuk diliburkeun sakola titah ngariung dibawa dalapan kabeh nu mantak urang aya peringatan maulid naon diantawista karena urang sadar hanya nyantelkeun hate ka Rasul sangkan disyafaatan lewat syafaat Rasul ka surga jeung Rasul amin laju ieu kunaon urang kudu dimulyakeun ieu Rasul kitu kunaon i Rasul kudu diagung-agungkeun kunaon Rasul kudu dimulya-mulyakeun atuh memang pantas Rasul mah geus mulya jeung geus agung ieu bahkan wajar budak sempur tilu ngayakeun muludan satahun sekali bebeakan ngajual motor wajar sebab punten ibu bapak urang bisa ngarasakeun nginumna kuari bisa ngarasakeun dahar bisa ngarasakeun napas urang keluar bisa ngarasakeun gawe bisa ngarasakeun hirup di alam dunia karena sababiah Allah nyiptakeun Rasul
laulaka lamma khalaqtul aflaq. Cek Allah, andaikan kaula teu nyiptakeun anjeun Muhammad lamma khalaqtul aflaq, maka moal aya alam raya bumi, moal aya Cipedang, moal aya Wanasalam, moal aya Sempur Tilu, maka wajar muludan setahun sekali bebeakan, sakuduna mah ulah setahun sekali unggal poe bah supaya untung ka kiai ngariung bae. Cek masyarakat dak tah mah atuh untung ku maneh tah majana. Karena memang pantas dimuliakeun. Doang kieu. Ieu muludan ulah boga tekad dina hate, ieu teh pikeun nguntungkeun Rasul. Awas. Urang ibadah teu nguntungkeun ka Rasul, teu nguntungkeun ka Allah, urang maksiat teu ngarugikeun ka Rasul, teu ngarugikeun ka Allah, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Rek ibadah rek henteu akan tetapi eta balikna ka urang. Urang contohan supaya ka harti ya. Tingalikeun boy ya. Bo, ayo boy bo. Ieu kula capek, mun capek sama can sare, matakeun peueuh ieu awak serak ya. Ya. Ieu cai pan pinuh katingali urang dilelah irsadi. Ieu cai pinuh. Lamun geus pinuh geus teu kudu dicaian, bener tak? Hendak dicaian rek henteu atuh tadina ge pinuh ieu. Maksudna kieu, Rasul ge geus pinuh ku kamuliaan. Geus pinuh ku keagungan. Rek dimuliakeun ku urang teu dimuliakeun atuh moal ngurangan kamuliaan Rasul mah. Jati dina ge pinuh ieu. Rek muludan rek henteu rek maca sholawat rek henteu moal kudu ngurangan jeung moal nguntungkeun ka Rasul mah geura. Tapi urang maksa muludan kan, maksa maca sholawat, maksa maca Quran niat maulid, tah eta maca sholawat, tah urang maulid Nabi, sedekah jeung sajabana lir ibarat cai nu geus pinuh dina gelas ditambahan deui kurang make cai ti luar, tah pasti di mana cai geus pinuh ditambahan pasti bakal luber keluar. Maksudna kumaha? Urang posisi ayana di handapkeun gelas di luar. Maksudna kieu, sangkan urang mah mengharapkan luluber tina ieu gelas kacepretan ragagna ka saha? Ka urang keneh benu di handap. Rasul pun begitu pula. Andaikan dimuliakeun ku urang penting ieu, diagungkeun ku urang penting ieu, maca sholawat, maca dzikir, marhaba di sajabana, maka secara hakiki lain pikeun nguntungkeun ka Rasul, akan tetapi lewat barokah kemuliaan Rasul bal balikna ka urang lir ibarat cai anu luber akhirna turunna mah ka urang kahandap-handap keneh bae ka harti. Atuh geus ka harti mah baralik lah aing. Nu mantak hese para hadirin. Laju tujuan ieu ngayakeun maulid Rasul diutus teh pikeun naon? Tujuan diutusna Rasul di antawisna kieu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Cek Rasul pastina kaula diutus ka muka bumi teh pikeun nyampurnakeun akhlak. Akhlak nu mana nu kudu disampurnakeun ku Rasul? Imma akhlak hablum minallah mahdhah ngaranna. Wa imma akhlak hablum minan nas guer mahdhah ngaranna. Sebab antara akhlak hablum minallah mahdhah jeung akhlak hablum minan nas guer mahdhah kudu seimbang para hadirin. Ibu jeung bapak jeung tatangga akur, kadulur ngahormat, kabaraya silih asah silih asih, kakolot ngahargaan, ka guru ngamuliakeun, tapi salat teu beuki, ngaji teu daek, mohon maaf lam yarcok ulam jabres, teu cocok jeung teu beres. Atau sabalikna, urang ibadah narajen, tarang pitak urut sujud, leungeun qobok urut ngalaodo, tahajud unggal peuting biak sajadah 3, bau. Asana sungut beurit meureunna. Oh. Ibadah narajin, tapi jeung tatangga teu angkur, kalau kakolot ngalunjang, jeung baraya teu akur, ka guru teu ngahargaan. Mohon maaf, apalah arti ibadah jeung tinggal ibadah, ngeri ibadah urang mardudatun latuk balu, ditolak teu ditarima para hadirin. Nu mantak kudu seimbang. Kunaon ieu Rasul titah nyampurnakeun akhlak, lain nyampurnakeun ilmu. Sangka naon? Sangka nunggus boga ilmu bisa introspeksi diri. Aya akhlakan mah.
Sebab teu saeutik di zaman kuari loba jalma nu gagah ilmuna, luhur ilmuna, eueuh akhlakan, eueuh adaban, ngan sampai beuheung ilmuna, bisa ngaji teu bisa ngaji diri, bener teu? Sok ngan awas ulah salah kaprah. Boleh mengatakan dia adaban, boleh gitu, tapi mohon maaf, sok salah kaprah anu ngomong kita. Ada baheula karak ilmu, sok anu kitu tah. Salah lamun ngomong kitu. Di mana lagi ilmu heula karak adab. Rek di mana bisa mengenal adab lamun tanpa didasari ilmuna. Urang nyaho ngahargaan ka kolot, moal ujug-ujug bisa cium tangan ka kolot sebab dipagahan dicontohan ku kolot, ilmu tangarana. Sebab jalma mah lahir ke alam dunia, Allah nu bisa langsung cium tangan ka kolot, Allah nu bisa langsung ngaji, Allah nu bisa langsung itu karena wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Mual bisa nanaon nu mantak dibere ilmu lewat kolot urang cium tangan kieu kitu karak tumbuh adab maka hasilna adab di mana tina ilmu berarti ilmu heula karak adab sok lagi ngan hese ieu praktek adab nu mantak punten ngomongkeun adab akhlak kararese para hadirin ieu Indonesia kiwari geus teu butuh jalma pinter butuh ge jalma bener butuh ge jelema jujur, butuh ge jelema nu peduli. Loba ting jelema pinter teu peduli, akhirna minteran rakyat nu aya, bener teu? Nu mantak bener pada hakikatna, anu disebut gagah secara hakiki, nu disebut pinter secara hakiki, lain nu luhur ieu ituna jabatana, lain nu gagah ngajina, lain nu mantek pak merelek, lain nu nahu pake kekemu, lain nu balagoh pake kukunya, lain nu gagah awakna, akan tetapi nu pinter jeung nu gagah secara hakiki, nu bisa nahan hawa nafsuna, nu bisa ngahargaan ka jelema bodoh. Ada nge? Tidak apa yang taruh rek. Pan jelema bodoh ge kudu dihargaan ka sarua aya beheungan, bener teu? Lamun kiai kabeh di dieu rek saha atuh nu dipagahan mana timpa belesat berkat gelut ieu mulu dan rame lah bu amrekat kaluhurkeun ka reki jauh huluan teh kula rasa di mana aya inu kieu aing sok atuh setor telok pun manehna mah ambekeun duit menang hasil mati na YouTube doakeun mudah-mudahan si panjang umurna ka reki amin jodoh teh urang parah hirup bae sorangan asana biduan bangkong beri upload kana YouTube ge. Terus ya. Iya mulu dan punten. Kadang-kadang pangcapena mah di masyarakat lain jelema pinter, jelema bodoh, bener tak? Tenang bah, ki hampura ieu, rada dipandarikeun heula ku kula. Kula mah netral sebab di mana ge peuteuy ge moal ancur ku hileun jengkol, jengkol moal ancur ku hileun peuteuy. Kiai ge ancurna ku oknum kiai deui, pajabat ancurna ku oknum pajabat deui, masyarakat sarua cenah kasinggung, berarti panyakitan hileunna teh jelema. Biasa masyarakat mah kudu diangkat bae heula teh geus muka liang irungna karak urang asupan batu liang irungna. Iya mulu dan kadang-kadang pangcapena mah saha jelema nu barodo nu masang auning nu masang nanti terpal nu masang kembang segala macam. Ila aya aranan terpal lagi panggil kula mah UMG nya urut mega bah. Inu masang itu kadang-kadang punten eta jelema mah nu telok jumatan acan eta kadang-kadang gitu sogera ge janu pinter mah moal daeker kudu naik ka luhur itu paling jauh itu tunjuk doang ceng keke pernah sabah kurang dia teh lampu paling kitu doang eta bah lamun anu paeh di dieu sapang capena subuh keneh ngeduk kuburan moal jelema pinter jelema nu telok ka masjid bener tak ngeduk kuburan subuh keneh uyan teu kapacul ge huluna batur. Jak kiai mah parbut amplop di masjid di mushola salat hadiah. Nah, hayang kitu ya mah tah lah. Tujuanna ge eta doang ieu. Ari geus akur mah nek dibebek enjor teuing tah mah. Jak kiai mah moal eta popolokot dina taneuh moal, bener tah? Berarti najan kakak pinter, kakak dikiaikeun, dihargaan ku batur, tetep kudu bisa ngahargaan ka nu bodoh. Jalamun nu bodoh mah ngaranggur kami ge nganggur. Bener tak? Sakra ge. Ieu kula disebut penceramah, disebut kiai, padahal masuk arana eta masyarakat teu banyak. Bade jeung ngaji si Arya. Cara mah kitu-kitu keneh bae, sarua bae sebenarnya mah. Berhubung setahun sekali, jor teh aing parhodi, meureun lah gitu.
Nu hese ge barokahna ieu Kak. Nu bisa ceramah ngayapak. Sogora ge. Nu mantap punten. Ieu lah cek batur kula kiai. Dak make sorban cenah atuh mamantes awak bae, manya make topi aing. Ieu dasar hate teh bener burung hirup dohir teh bener deui atuh teh endah. Cek batur mah kiai kula disebut al-mukarrom, ku MC segala macem. Isin nu mantap jadi MC wayana mun di panggung ulah sok berlebihan eta manggil. Tadi gitu-gitu ge yang irung ngarenghab-renghab teh penceramah. Atuh kamu disebut lagi al-mukarrom wal mu'azzam al-arifin billah. Cek aing irah kenal ka Allah aing salat subuh ka beurangan. Pan kubuhara eta. Cing meningkeun disebut almarhum kula merahe. Atuh syukur-syukur mudah-mudahan dirahmatan ku Allah pan ieu. Saudara, ieu kula cek batur kiai bohong ka adik di luhur panggung disebut kiai Kak. Demi Allah kula mah kudu ngomong mah ya. Sumpah wallahi can pernah di imah anu nyebut kiai demi Allah beh. Kalau sorangan can pernah nyebut kiai. Atuh bala mah naon bedana ari kamulyakeun mah eta. Hartos naon? Berarti sarua. Kula ge eueuh naonan hanya sebuah sangkaan doang. Sok ge. Nu pinter butuh nu bodoh. Kudu bisa ngahargaan jasana ieu nu bodoh pangcapean kadang-kadang. Ngeun kilang kitu ge dengekeun barodoyah dengekeun. Cek tadi nu pinter kudu bisa ngahargaan nu bodoh. Sakitu nu pinter kudu bisa ngahargaan nu bodoh. Atuh komo kakak jeung teteh nu barodoh piraku dia kalunjak ka kiai mending menta pae. Nah dia kuai mulai ya. Ari hayang dihargaan kudu pinter, ari hirup tengah harga nu pinter atau bersalah eta. Urang bisa ngalaudu, urang bisa nyau halal haram, tinu bisa ngaji, tinu ilmuwan. Cenah tadi jabuktina anu paeh kami pangcapean, memang ikror, kami menyatakan salut angkat jempol nu ngagali kuburan teh kadang-kadang jelema bodoh. Kami mengakui angkat jempol gagah tanagana ngeun piraku masyarakat tega neuk neuleuk kiai subuh keneh nuduh kuburan. Sagera deh. Hai kitu mah bisi cenah pan kiai masuk gede bae amplop da salat hadiah. Ojolan bila perlu bah hari ngomong gitu mah. Bisa masyarakat pilih kasih kiai cenah bu ngomen amplop di musola. Kami mah kutaneuh lamun anu paeh kudu mau ojolan. Kakak anu main amplop. Kabi nu ngeduk taneuh, siap kula manteng naon? Ojolan. Jadi kalakuan nu dilakukeun ku kiai, dilakukeun ku kakak. Kalau kakak dilakukeun ku kula atuh babari bah. Manehna doraka atuh babari urang doraka. Ngeun urang bisa sok ngaji, rada hese manehna mah kana ngaji paneta. Contoh, kami ngeduk kuburan, ngomen duit, masih nikeur hadiah sok gerak. Sok ribu. Kami di kuburan kabihan para kiai misalkan ya. Ari kunaon, mait baca niku kumaha, dipandian encan. Terus geus kitu mah di salatan imamna. Jajal, nu bodoh kabeh kumpul beh kulaleur batur mait. Sok pikirkeun cek nu hiji, atuh kumaha dak mandian teu nyaho aing cenah paling manggen embe aing mah cenah ieu. Coba balikeun anjing lihat taina gede amat cenah ieu. Cek nu hiji, dak ulah hese-hese, ja urang kabehan ge meureun tabari ieu, bawa bae ka malimping ka setim aing cenah. Lah, ujung-ujungna mah setim mah eta. Berarti naon? Butuh jasana, butuh ilmuna. Berarti konsepna hirup di dunia mah simbiosis mutualisme. Saling membutuhkan antara satu sama lain. Nu pinter butuh nu bodoh ge butuh nu pinter. Nu mantak hirup mah ulah sok adigung gede heula. Ande prak gede tak dijieun hulu dijieun tak asa aing kiai, asa aing pajabat, asa aing jalma sugih, asa aing jawara, nanaonan hirup loba asa-asa atuh irah di daharna diasaan bae ieu. Ulah sapangaina justru konsep urang mah diamanatan ku Allah, ilmu titipan ti Allah, jabatan titipan, harta titipan, kagagahan titipan, teu pantas sombong, nu pantas sombong mah Allah Subhanahu wa taala. Allah mere ilmu ka awak urang moal dibikeun sakabehna jalma mah boga kelebihan jeung kekurangan palaudin. Anu ngajar ilmu umum aya nu bisa IPA teu bisa IPS, aya nu bisa matematika teu bisa bahasa Inggris, kiai aya nu bisa fikih can tentu bisa tafsir, aya nu pinter tafsir balagoh mantek biasa bae, aya nu gagah caramah unggal mulud kapanggil unggal peuting leulempangan alabatan kelong. Tapi kadang-kadang punten titah maca kitab ipis beh teu bisaeun. Anu kitu pan eta. Hadoang kula meureun keheulana ning mah.
Aya nu gagah ngajina. Ilmu aya kabeh 12 pan aya di awakna ngeun teu jeung jilidna dileg-leg. Aya kabeh ilmu ngeun kadang-kadang gagah ngajina giliran kita sambutan beh ngeun teu ngompol doang mewek teu bisaeun. Aya nu kitu eta. Maksudna kumaha? Lain ngahinakeun jeung urang tersep kana ilmuna, lain eta mah pangabisa mah ti Allah geus dibagi. Nu penting mah saling hargaan, sangkan ilmu barokah. Sebab barokah ilmu mah lain ku gedena ilmu, leutik saling kamalkeun, leutik saling hargaan. Kege jadi gede. Jeung naon gede ge teh saling hewaan para hadirin. Lumantak hese. Cicing di masyarakat kuari mah terkadang urang kudu bisa ngaloyokeun heula ka masyarakat. Teu bisa urang datang ke masyarakat langsung hayu turut ke masyarakat. Hese. Terkadang kudu jadi bunglon heula para hadirin. Lumantak awas. Nu mantak loba di zaman kuari eta kadang-kadang lain ku teu gagah ngajina ieu. Mas santrena maka sebut ti kaler ti kidul ti wetan ti barat ti kulon, tapi cicing di masyarakat teu saling hargaan. Loba kadang-kadang loba oknum nu kolotna kiaina harak ulah ku batur sagala ge. Pudu kumanehna bae aing mah da moal paeh bae parangsa. Aya nu kitu di masyarakat eta. Aya nu ngorana alabatan kolot pehewaeunana deui. Mana kupadah manehna bisa ngaji ngerasa gagah kolot teu bisa ngaji waktu dilunjak asapang pinterna bae tendah eta ngaranna nu mantak wajar katelak mah di mamana ge lain ku tulang hiu ieu ku lauk asin bener tah eta nu ngora najan pinter ge bah punten nu ngora najan gagah ge ngajina ari teh mah teu dibere jalan pikeun mangpaat ilmu bohong kadi gagah ge patul muin ngimamna bisa mogok eta jeung ku teu biasa ieu para hadirin lain ku teu bisa. Lumantak hese, kadang-kadang imam ulah ku batur datang becai anyar ti kobong, karak taparukan, karak intikol langsung ngomong kata tanggana, asana berkat aing jatah aing leungit hiji dak di kanu anyarkeun ieu. Atuna naonan. Imam kudu ku sorangan bae. Nya pehewaeun pan ku batur ulah, kadang-kadang anu kitu tah. Soranganna lambat datang ka musholah ka masjid mah pan pehewaeun eta. Atau masyarakat mangeus kumpul nak salat maghrib manehna mau bedil balik manjingan pan kumaha hewaeun karek kumaha nyieun contoh masyarakat sedangkan waktu maghrib mah pan sempit cek pikih lamun urang salat maghrib kaisaan kaburu isa lamun beunang sarokaat salat maghrib jadi ada lamun teu beunang sarokaat jadi kodok nu disieunkeun ieu masyarakat kabeh kodok jauh kieu teh ya. Kumaha coba cek masyarakat eta bae kieu anyar dak nu ngora cenah aja angel ieu isa mantare lajur mah kapaksa nu ngora burung batur imam karak jeung ngalengkah kana pangimaman karak kieu doang lecrek beh datang si harak tiburi nu kolot teh dedehen gede atuh mundur deui batur sionon eta pan panyakit hate bener tah panyakit hate nu mantak hese lamun ngomong keur urusan akhlak jeung adab para hadirin. Sedangkan penyakit nu leuwih bahaya, horeg lain penyakit dohir, penyakit batin nu aya dina awak urang. Doang tadi lah ulah ku batur, imam sorangan, hadarat ulah ku batur, mik di kantongan dibawa balik. Atuh naonan. Penyakit hate teu nganapikeun, kula mah moal magahan batur, awak kula sorangan, kadeuleuh casing doang kiai, bohong kadik pel hadirin. Hate mah di jero teu kadeuleuh, di luar mah dicongcong kotok. Iya kula tengah napikeun penyakit batin. Dohir mah babari diobatan. Ibu nyeri beteng berobat. Encok kakak berobat. Stroke berobat. Cager alhamdulillah teu cager disolatkeun. Sakitu di dunia mah sagedeung ieu. Tapi jajal penyakit hate, penyakit batin mana yeuh dina hate urang termasuk awak kula penyakit hate mana? Ria, sum'ah, takabur, hasud, ujub, dengki. Yang disebut penceramah bae, yang disebut kiai bae, teu dikiaikeun bae teu ngaliuk. Yang diabahkeun bae, teu dicium tangan bae pundung ku masyarakat. Yang dihajikeun bae, puguh dia karak umroh, haji torik teh mangarana. Penyakit hate teu nganapikeun. Kula bae datang ka dieu, turunna mobil, nu nyambut, jengkel eta ka. Pan aing penceramah kurang dari teu nyambut, pan kitu bae teh hate lah. Hese pelautin, nu mantak awas, ya. Abdi ngingetan ka panitia. Mana panitia dengekeun ya? Panitia geus loba bagi bae ngaji. Kadang-kadang kitu tuh panitia geus dengeun ya. Lamun babagi berkat, usahakeun. Engke mah yo, lamun urang bisa menghargai antara satu sama lain, minimal samaratakeun lah.
Bener tak? Kunaon? Hate mah teu katuluk ka. Pan urang ieu Rasul titah neladani akhlak. Najan sorban segeriban pespage najis. Misalkan contoh, boleh menghargai, boleh ngagungkeun, boleh ngamuliakeun ka kiai eta kokolot urang, ngan kudu bisa menghargaina dengan cara halus. Kumaha? Di henteu-henteu ge ka. Kula diuk misalkan di pinggir kula berkata gede meninang tung luhur. Misalkan di mah contoh ieu. Ari kuna nu kula rada leutik misalkan rada leutik ka handapeuna. Di henteu-henteu ge eta mata ngareret bae kibe pasti nama eta. Nyadak aing nu yang meleutik eta. Geura ge panyakit hate eta geura. Ulah nyalakeun kiaina atuh kamu kumaneh bae teu hargaan. Hate mah manusiawi ka. Kumaha carana burung? Ku hari sampai ke tahun hareup. Hayu kula mere solusi. Biasakeun teuing nek besek tah, nek baskom tah ratakeun, cenah rek kamulyakeun jakokolot kami di lembur tama. Ulah sok didohirkeun. Kadang-kadang eleh deet ka. Eta nu luhur eta jerona mah kardus kopong eueusian. Lamun rek kamulyakeun mah ku sabab guru urang, kokolot urang, ulah didohirkeun. Kumaha? Tah ieu kokolot urang cuk urang ya. Eusian be di jero 50 gram tamatak naon. Bener teu bah cocoknya mun kitu mah. Atuh mending 50 gram daripada besek luhur mah. Ieu urusan hate, hese. Ima awak kula be ulah ngomongkeun batur nya. Ari muludan mah wajar ieu tah mah manis. Ceblasa la ala litaroji ngarep-ngarep nu layak lah gitu. Kula diondang di nu paeh, Bu. Biasana pan di nu 7 nanya. Di nu 7 na biasana di nu paeh di mana ge eta. Din diondangna lain kuno paeh tapi da kuno hirup ka. Lain jak kula masuk pehewan masyarakat kuari masuk endel teh. Laju cenah nu ngondangna nu paeh lain geus kitu doang. Mantak ngomong kitu ti heula sebab abdi bah punten pernah ngawakilan kolot, cek kolot gantian tuh pengajian ibu-ibu. Digantian ku kula. Bab wudu diterangkeun, cek kula Bu, urang sok kadang-kadang kurang ihtiyat eta dari ibadah, dina kurang apik. Lamun ngalawudu lolobana dina ngubah leungeun be contona urang sok tina siku ka dieu lain teh endah ieu ngeun kurang apik ngeun ibadah mah pan cek guru urang teh mah mending ngudag nu ihtiyat ngudag nu ati-ati sebab ihtiyat ati-ati ge can tentu ditarima ku Allah komo lamun taledor cek ulah wa aidiakum ilal marofik ti dieu ka dieu ulah ti dieu ka dieu ngalawudu kumaha coba aya bae nu endel ibu-ibu diburi laju kumaha cenah cai mun eueuh leungeunan la ilaha illallah. Aing mah cek aing teu ngomongkeun leungeunan, ngomongkeun wae leungeunan. Nu mantak awas ya. Lain kan ya, Bo. Kula diondang di nu 7 nabah. Babagi berkat doang kieu lah. Kabeneran di pinggir kula aya kiai. Dibere besekna plastikna beureum, Bah. Ari kunan celek we dihareupeun kula warna hideung demi Allah na ge kakuari nyalekit beta teh. Sok geura ge. Dipikir manaon jak kejo-kejo keneh beta eusina ka. Lamun eta mah cenah hayang plastik mending mawati imah plastik ieu. Mantakan punten Mbah Hajinya, kula mah na mobil kadang-kadang sok mawa bae plastik beureum jak kitu bisi fitnah. Panyakit eta. Nu mantak hese pala hadirin. Ngubaraha hate hese. Kudu bisa saling hargaan antara satu sama lain. Nu kolot, ulah ngarasa aing kolot. Ja urang bakal aya masana, bener tak? Nu ngora kudu bisa leuwih ngahargaan kolot. Jasa kieu ge urang menang kolot. Dia direjeukeun di masyarakat ge ku aya kieu kolot. Kadang-kadang ku rasa aing bisa ngaji, ngarasa aing pinter. Datang pengajian, pugu ngarasa aing bisa ngaji, pugu aya musholah ge, aya kokolot eta, ku pedah teu bisa ngaji kokolotna. Langsung pan wani ngarengkasan, wani tunjak-tunjuk, niat nama ngendahkeun cek maneh nama, ku pedah boga ilmu teh. Atuh lain ngendahkeun di umum dia ngisin-ngisin, adaban nu kitu mah. Eta merek endahkeun teangkeun sing sabenerna ka imah. Pan masyarakat leutik mah nu ngadengekeun tinggal keprokna. Dah kiai jeung kiai nu pinter pasea atuh kamu urang nu bodoh. Bener teu? Nu mantak hese i panyakit hate. Di mana obatna, carana, hikmah daripada Maulid Nabi, ulah eureun ngaji sakitu obat hate mah. Jelema di akhir zaman hayang salamet ngaji. Ngajar muludan aprak-aprakan. Mohon maaf, teu nganapikeun kana ganjaran muludan mah. Ngan lamun diperbandingkeun muludan aprak-aprakan bea kaler bea kidul tapi hasilan hirup trek ngaji cilaka pala hadirin. Sebab mohon maaf dina kitab Wasiatul Mustofa kieu bahasana cek Rasul. Rasul wasiat ka Sayyidina Ali
khitab ka Sayyidina Ali hukum nama umum pikeun urang. Cek Rasul kieu, ya Ali, idza madda 'alal mu'mini arba'una sabahan wa lam yujalisil ulama qasa qalbuh ay mata qalbuh wa jasara 'alal kaba'ir li annal ilma hayatul qalbi. Cek Rasul, he Ali, he orang sempur tilu, bahasa urang nama kita, di mana anjeun manggihan jalma mukmin, berarti urang ya karik-karik hirup di dunia awak nama cager bah, daharna gembul tanpa udur, tapi eta jelema lewati 40 poe beh cicing di dunia walam yujalisil ulama teu daek hijian jeung kiai eusina mah teu daek ngaji titik segede kalapa. Kumaha ta jalma tersebut? Qasa qalbuh, dibere teuas hatena ku Allah, ay mata qalbuh, pae hatena pala hadirin. Di mana geus pae hate ulah ngomong-ngomong papatah papagah anu sahandapeun kolot dilunjak guru teu didenge sebab naon geus pae hatena. Di mana geus pae hate wajasaro 'alal kabair, sok babari ngalakukeun dosa gede. Nu gede bagi dileg-leg atau kamu leutik ku eta. Kunaon cenah urang kudu nyar ilmu, kunaon kudu ngaji, li annal ilma hayatul qalbi, saenyana nu ngaran ilmu teh ngahirupkeun kana hate. Rek kumaha nyaho halal haram tanpa didasari ilmuna, rek kumaha nyaho hak jeung batil lamun teu jeung ilmuna. Sedangkan ngeri lamun ningali umur dunia ku ari pal hadirin, jelema geus mayoritas eueuh adaban. Ieu dunia geus akhir, ulama-ulama urang geus dicabutan, kiai-kiai urang geus teu araya. Miris, komo di Bogor Barat mah saminggu, dalam jangka saminggu kamari kurang lebih 5 ulama termasuk Umi Haja Sukarsi William terus dibautan ku Allah. Urang kudu ibu sedih, memang tamah takdir ti Allah, boleh urang sedih, cuma jangan berlalu-lalu dalam kesedihan. Hartosna sedih dalam artian naon, urang rek sampai mana ndek kieu bae tah. Piraku urang ieu sebagai penerus-penerus da, urang sebagai pejuang-pejuang nak rek kieu bae teu mikir nu mantak cekolot teh mah ceng, hirup mah kudu mikir engke kumaha, ulah kumaha engke kumaha lamun anak aing teu dididik kana ngaji, engke kumaha lamun teu dididik kana jalan kabagusan. Kiwari bae aya kiai, kuwari bae aya ulama geus eueuh akhlakan, komo engke geus eueuh ulama balhum adol, balik tah leuwih sasar alabatan sato palaudin. Sok aya kiai bae kiai geus adaban eueuh akhlakan. Kadang-kadang eleh keneh ku embe mah mun maling daun-daun daunna doang bol jeung beutina. Bener teu Kak? Ari jelema kadeuleu bagus ditekuk beutina dirabut pan eta. Punten tadi mah. Embe mah embe nya pada urang bae mah pada urang naha. Embe mah teu beukieun kana jalan aspal, teu beukieun. Kana jalan coran, nu beukieun embe mah eueuh. Tapi jelema eta jalan balorong, lain ku embe lain ku kebo, ku sungut jelema di pajuhan. Sok rek aya keneh kiai. Karena naon tadi? Konsepna karena jauh ti ulama. Ngeri. Lamun dunia geus teu ngahargaan kiai, ngeri. Geus teu ngahargaan ilmu-ilmu Allah, ngeri pal hadirin. Sebab sakumaha keterangan qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Kukuhna alam dunia teh di antara mana anu ngajadikeun panguat masih kena kuat alam dunia bi arba'ati asya, ku 4 perkara. Bedakeun ulah ieu. Pertama mana bi ilmil ulama, aya keneh ilmu farah animil ulama. Aya keneh kiai, aya keneh guru-guru urang pala hadirin. Aya keneh nu magahan alif batasa. Alif jabar a, ya jabar ya, naun nun mau pasenu, mim jarma, lam ya jareling, aya nu maling. Aya keneh magan alif batasa, tah eta dunya teu geura dikiamatkeun ku Allah sebab naon aya keneh ulama-ulama urang. Kuari geus mulai diarampihan jelas sakumaha keterangan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadan nasu ru'usan juhala. Allah moal nyandak ilmu sekaligus ti hamba-hamba Allah. Moal dicokot ilmu urang sakabehna tina awak urang ku Allah moal.
akan tetapi dengan cara kumaha Allah nyanak ilmu, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, dengan cara dimautana para alimil ulama, dicandak ahli-ahli Allah, mulai kuari diarampihan geus Allah nu pinterna, geus Allah ulamana, geus Allah nu ilmuana, kumaha hatta idalam yubki aliman ittakhadan nasuru usan juhal, tinggal karik-karik jelma bodoh anu nyesa di alam dunia, di mana tinggal nyesa jelma bodoh, kumaha atuh nu bodoh kabeh akhirna jadi hulu nu bodona, jadi pemimpin, dijadikan imam, dijadikan pejabat, dijadikan kiai, akhirna huluna bodoh, masyarakat leuwih bodoh, pasuilu nanya masyarakat anu leuwih bodoh, ka kiai anu bodoh, ka pejabat nu bodoh, kumaha fa'aftau bi ghairi ilmin, dijawab ku kiai nu bodoh teh atuh teuing dak eta mah halal asa ulah melanggar ti korobae. Bi ghairi ilmin, tanpa sepengetahuan agama, teu sesuai jeung ilmuna, nu penting mah cair beh na beuteung, kumaha nu kitu fadallu wa adallu, sasar jeung nyasarkeun para hadirin. Cilaka ngeri nu mantak wajar. Abdi nampi emut baheula 2012 lulus ST, 2013 dibalangkeun ku kolot ka pagentongan, cekolot kieu aya masana ulama-ulama Allah nu berharga bakal dicandak, karasa kuari di Banjarsari kan dihitung saha nu kolot, di Wanasala meureun atuh sakieu nu kahitung rempeg lah para hadirin. Tos ta araya ngan kitu Allah cara ngamuliakeunana ahli-ahli Allah, ulah hina di deuleuna, lain justru mulia di hadapan Allah. Sebab kieu contohan bu ya, lamun urang rek ngancurkeun imah ka nu dicokot barang berharga heula, apa nu biasa bae bu, pasti nu berharga heula. Nu dicokot mana? Emas, duit, motor, mobil, sangkan salamet tah barang-barang berharga, bener tah? Eta make kenceng buruk sabodolos. Hartosna kieu, ieu dunia berarti moal kebal deui dihancurkeun ku Allah para hadirin. Dunia tereh dikiamatkeun ku Allah, tapi dengan cara ngamuliakeun Allah ka ahli ilmu Allah mana dicandakan ti heula nu berhargana, pangeusina mana guru-guru urang, ulama-ulama urang, berarti geus Allah nu berharga, tinggal jelma bodoh, tinggal kekenceng, tinggal panci anu rombeng bolong, tinggal ngarubuhkeun beta imah. Dunia tinggal dirubuhkeun ku Allah para hadirin. Tumantak awas ngeri bi ilmil ulama. Doakeun ku urang mudah-mudahan para alimul ulama urang khususna sawana salam umumna sabanten sa Indonesia mugia sing langkung manfaat ilmuna amin, sing tambih barokah amin, mudah-mudahan panjang umur barokah amin. Sebab naon miris ibu, hiji dua kukuhna alam dunia kusaha ulang geus moal lucu cacahan, sebab cacahan mah angin-anginan di bawah nage. Dua mana? Bi'adlil umara, ku jalan adilna aparat. Husnudon nu mantak Indonesia reg-reg keneh, husnudon nu mantak Indonesia tegera dikiamatkeun ku Allah, ieu alam dunia tegera dihancurkeun ku Allah. Aya keneh pajabat sebagian anu adil nu bisa ngarasakeun kepedihan hate rakyat pelauh. Tapi tadi dia ngeun hanya seciwil di zaman kuari berbahasa, sebab hukum geus juang pesok seukeut handap mintul kaluhur pelaudir. Mata awas geus ngeri, neuleuh ilmu-ilmu Allah geus dicabut, pajabat geus mengurangi nu adilna, ngeri. Bahkan nu ayana ge kadang-kadang nu boga ilmuna geus teu ngamalkeun kana ilmuna di akhir zaman. Wal hadirin, ngeun hanya sampai beuheung doang bisa ngomong termasuk awak kula. Andaikan oknum kiai beh geus teu ngamalkeun kana ilmuna, hanya ilmu sampai beuheung, kullu alimin la ya'malu bi ilmihi huwa iblisun sawa. Setiap jalma alim, naon alim ngarti kana bag-bagan ilmu agama, katakanlah oknum kiai, katakanlah oknum santri, tapi kunaon teu ngamalkeun kana ilmuna, tunggul diparud, catang dirumpak, tai diacak-acak, nu halal dijin haram, nu haram dijin halal, nu hak dijin batil, nu batil dijin hak, nu penting mah cocok podol kausian teu mikir halal jeung haram, nu kitu geus nurutkeun hawa nafsuna. Apalah arti ilmu tinggal ilmu, kitab tinggal kitab. Fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsi. Di mana letak keilmuan seorang kiai anu nurutkeun hawa nafsuna, di mana? Mantap awas, lamun aya oknum jelema ngarti, nu aya ilmuan teu ngamalkeun kana ilmuna,
tetobat sampai kapaehna. Ingat ketika pulang ke rahmatullah matina paehna dihijikeun jeung tangkorak iblis. Naudzubillahi min dzalik. Hiji ulama netral. Sebab naon? Kadang-kadang sok aya kiai ceramah memenangkeun manehna bae. Kupada kiai teh bagus, kiai memang hak kudu dimuliakeun. Ngan urang aya manis aya pahit. Wajib pahit-pahitkeun. Pan ieu masyarakat lain nu pinter kabeh Kak. Ieu mah dibebekan masyarakat bodoh be atuh karek daek ngaji di dimbatan atau pundung batur. Tapi lamun tadi tia kukuhna alam dunia nu kadua kusaha ku adilna umara, ku adilna aparat. Andaikan aparat tak geus adil kana hukum Allah. Asal aing boga jabatan bae, teu mikirkeun rakyat, teu dimikirkeun agama Allah. Nu penting seubeuh beuteug goyang bergembira, masyarakat mah teu dipikirkeun, teu kacara rek nyalon, ngawur janji kesana kemari, rek nyaah ka wong cilik, geus nyongcrok be di luhur jadi wong licik. Nek nyalon mah ulah ngomong muludan, tujuh nage ditiangkeun masyarakat. Tapi giliran geus hasil, ulah ngomong-ngomong tujuhna, muludan ge jarang datang. Kumanu gitu wa kullu sultanin la ya'dilu bi sultanihi huwa fir'aunus sawa. Setiap oknum pejabat, oknumna ulah ngarasa kasinggung nya teu kabeh ieu. Setiap oknum pejabat tidak pandang bulu jabatanana ti luhur sampai ke handap. Kumaha teu adil, teu amanah kana hukum Allah. Heuh can meunang mah kadang-kadang minta doana ka kiai ge deukeut. Kiai liang lini ge ditiang-tiangkeun dicium tangan leho nempel ge teu karasa. Ngomong manis bah. Tenangnya kulang geus meunang mah eta bakarak majlis taklim buruk dirubuhkeun bah sakalian. Imah rubuhkeun, kobong rubuhkeun, dibangun moal aing mah rubuhkeun doang cenah. Ih dia malebatan beko tamah mah. Lamun geus kitu teu adil teu amanah kana hukum Allah. Andaikan oknum pejabat teu adil teu amanah kana hukum Allah, teu tobat sampai ka paehna. Ingat ketika pulang ke rahmatullah mati ngaranna paehna dihijikeun jeung tangkorak Fir'aun. Naudzubillahi min dzalik. 2 beunang tah. 3 kukuhna alam dunia kusaha bisa khawatil agniya. Aya keneh jalma anu daek sedekah. Aya keneh nu hatena bersih, aya keneh jelma nu barahan. Setiap ahli sedekah pasti sugih, teu setiap jelma sugih ahli sedekah palaudin. Teu saeutik. Nu mantah hese, ieu muludan rame kadang-kadang punten tina hate jelema nu leutik nu hayang jasa ngayakeun muludan. Andaikan jelema sugih nangis pelit, kumaha? Wa kullu ghaniyin la yanfa'u bimalihi huwa qarunus sawa. Setiap oknum jelma sugih katakanlah mampu tapi kunaon pelit-pelit merege hese dipati lele di kebon jahe sodako pahare-hare jelma kitu kudu ditek dipenta murudan 100.000 200.000 kadang-kadang 5 bulan keneh nganyek-nyek bae aya nu kitu mana beungeutna mantap punten. Wajar Islam teu maju-maju, wajar ieu kahirupan kieu bae. Naon alasana? Di antarana hiji jelema kayana parlit, kadua jelema tegablegna loba omong. Anggeus tah hirup bener tak? Kadang-kadang gitu, aya panjelema di masyarakat urunan henteu maido bebeuki ka batur. Ngaheurinan paneta bener tak? Ari tah mah dia teu urunan ngarasa ulah sok loba omong. Kudu ngarumah sadiri, kudu daek mantuan, ieu itu. Ieu mah diajak mawaan suluh, lalir hulu aing mah cenah. Mawaan itu terpal nyeri beuteung. Ari bagian batu badahar atuh hayu, giran dahar be hayu dia malah. Mantap banyak kita 2, kadang-kadang datang. Jelema datang RT, di kula mah biasana RT nu mentaan eta. Datang RT ka jelema sugih. Assalamualaikum cek RT. Waalaikumsalam. Ngan pelit. Diuk teh, diuk manehna eta. Nyontokeun imah. Nginum lah teh, nginum teh manehna. Aya naon teh? Cek jelema sugih teh bu ieu. Atuh urang kedeung di muludan cenah ieu. Oh. Di mana? Adu sumber tilu jeung ka bener sumber tilu ieu cenah. Aju atuh urunan sabaraha? 300.000. Oh, aing mah ke bae gah. Cek jelema sugih teh. Atulah ke bae kakakku di tiula. Dia pan ngalunjak ka aing langsung marah bae pan eta. Aing mah tenang bae, tah makarak 300.000. Oh, dolo tuh pakai aing, motor aing, mobil aing, sawah aing, dala.
Cek RT atuh gawe aing kudu neuleuhan dia. Aing mangke bae tamat 100.000 cemen. Sakitu kiaina. Atuh budak Ciruji, budak Banjarsari. Oh, ide geut memurah. Pohong kumaha saroba cenah ieu. Bohong malalagaan ieu mah. Kumaha geus kitu? Cek RT teh geuraeun ka. Iku rek nagihan di ka ditu. Aing mangke bae teh tenang. Ku aing lebih ge bisa jadi karena 100.000 mah lah. Cek RT Kak, lain masalah teu percaya ieu kakak kapan kakak sugih. Huluna masyarakat nu miskin minimal ngasupan bae heula rek kumaha nu miskin urunana ari kakak huluna doang kieu mah sok geura ngasupan bae heula kege atuh ku lagi percaya wancing ngalusan ieu minimal ngasupan bae teuing sabaraha ge oh habrung itu mah ngasupan aing tah aing 10.000 bae heula aja ke sesana nyusul dah eta kadang-kadang bah sampai kaberes teh muludan si eta tenambah 10.000 bae anu kitu bae teh di masyarakat eta datang deui RT ka jelema miskin ngeun loba omong pan eta mah alabatan jelema sugih pelit cek ulama alabatan gitu. Assalamualaikum cek RT. Waalaikumsalam. Naon teh? Urunan. Sabaraha? 700.000. Lamun kurang atuh teuing. Ya aya pertahap ieu anu 100.000, 200.000. Oh. Kumaha coba? Kadang ka anu kieu teh pehewaeun coba. Teh naon? Ari batur enggeus encan. Lo ilah. Atuh jeung naon dia nanyakeun batur? Endek-endekeun mual-mualkeun. Enggeus cek RT, aing mah teu percaya teh. Eta geus teu percaya lah ka RT, pan pehewaeun eta. Mana bukuna? Nanyakeun buku segala saya eta malah. Cek RT, tah bukuna. Henek meureun RT, di duluan. Dibukaan 15 menit RT nangtung bae, teu dititah diuk-diuk acan cangkeul. Dibukaan. Cek RT hendak moal ieu urunan angel amat. Tenang teh. Kabeneran Bu, dina buku eta kadeuleu jelema sugih nu urun 10.000 teh bah. Pan aya bae pijalanan sungut teh dah mah eta. Cek jelema miskin teh eta curug jelema miskin mana lempeng kana irung RT. Teh, euy naon cek RT aing kaget. Aing mah teu ngarti ya kasih ieu teh. Kunaon? Imah 2 tingkat, mobil ngayapak, pakaya loba. Kunaon muludan ge geun 10.000. Teu nyaho, aing ge lieur asa lieur dililir ku tanggorak dia. Haruh cek RT aya 3 kali be stres aing ieu. Nek moal geus siraeun yo, RT rada ngamuk tah. Oh, tenang teh sabar-sabar. Geus aing ge urunan tenang bae. Ngeun dipikir-pikir ih lolobana 10.000 ieu teh. Aing ge lain ku teu hayang teh urunan gede, ku duitna bae. Urunan gede doang batur, atuh bisa leuwih ge aing mah pan bisi di dieu sombong, bisi di dieu ria, takabur, edan adi ngomong nama alabatan kiai bisi eta. Ari leutik atuh aing ge endung nya ge miskin endung leutik mah ieu mah hayang sakumaha batur bae nya dicirikeun lolobana 10.000 ari batur 10.000 mah aing ge moal jauh ti batur tah 10.000 di bae mah nu penting mah ikhlas lain ikhlas nu kitu mah pelit geus pelit mah pelit bae punten dengekeun Bu urang mah salah total salah besar kesalahan urang di mana ari perkara nu dijamin ku Allah sedekah, perkara nu dijamin ku Rasul muludan, rajaban, ibadah, urunan di masjid, perkara nu geus yakin dijamin ku Allah, ngomong-ngomong teu mampu dipentak ku panitia 300.000 ge nganyek-nyek bae, harerese bae, tapi kadang-kadang meulikeun anak HP, meulikeun anak motor, perhitungan wari ngajual sawah, wari ngajual kebon, panteng gableug polo eta. Akur terlalu lunas ya. Padahal HP, motor, can tentu bakal nulungan kanu ngajadi kolotna lamun dipake tenda ku anakna pelaut. Komo lamun ngomongin pikih mah anak urang dibere motor, teu ibadah, bisa dicokot deui. Sok gerage. Mantap awas. Boleh bangga ibadah ibu jeung bapak rajin, tapi mohon maaf. Nabi anak teu ibadah diingkeun bae, anak maksiat diingkeun bae, apalah arti ibadah tinggal ibadah. Man taroka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaih. Cek santri mah mana ge tuduh siabil umum waman wama wa altu sawi madukir wa hakadadu ingda tuin suhir sahajal makna boga anak ditinggalkeun kaayaan bodoh dina bag-bagan agama anak teu ngaji sabodo anak teu salat jor teuing maka mohon maaf lamun teu tobat sakabeh dosa nu dilakukeun ku anak di alam dunia ditanggung jawab kudu ngaji di kolot. Nah sogor lamun aya oknum jelema sugih pelit
tedekna sorupkeun kana jalan kehadian hartana, lamun tetobat sampai ka paehna, ingat ketika pulang ke rahmatullah matina paehna dihijikeun jeung tangkora Korun, naudzubillahi min dzalik. Nu mantak enggeus bisi aya salaki ibu ditanya ka mana Kak nyar harta karun, carek geus eueuh dilalapkeun jeung si Korun-koruna. Nu terakhir kukuhna alam dunia kusaha bid'awatil fuqara. Aya keneh tangis pedih di sepertiga malam budak-budak fakir. Aya keneh tangisan jelema nu miskin nu munajat ka Allah, nu mantak dunia reg-reg keneh aya nu daek ngadoa ka Allah, nu mantak kudu nganuhunkeun ieu urang diperkuat ke jelema miskin nu masih ceurik ka Allah. Tapi andaikan jelema fakirna, jelema miskinna teu ibadah ka Allah, teu sabar dibere kapakiran, teu sabar dibere kamiskinan, wa kullu fakirin la yasburu bi fakrihi huwa qalbun sawa. Setiap oknum jelema fakir, katakanlah termasuk jelema miskin, tapi kunaon teu sabar dibere miskin, teu sabar dibere fakir, ngarasula ka Allah, ngomongna kieu, kuteung teuingeun ieu pangeran dak perang sae mah. Aing ngaji ku ngajina, salat ku salatna, ibadah ku ibadahna, perang saing kunaon imah sakat jeung masyarakat behirup. Jabatur ge teu ngaji teu salat, wajib ka jin imah, ka beli sawah, ka beli mobil. Lah aing kagok aing para saing eueuh hartian ieu kieu, mending moal salat moal ngaji aing mah. La ilaha. Lamun geus kitu wajib syahadat deui. Allah mah sifat Rahman Rahim. Ar-Rahmani ge nikmat agung di dunia. Ngan tadi tiap lapat Ar-Rahmani nikmat agung di dunia, jelas Allah mah dunia mah agung bae, nu kukumah ge dirizkian bae, nu ibadah dirizkian, nu teu ibadah dirizkian, nu salat dirizkian, nu teu salat ge dirizkian. Ulah ngomong Islam kafir bolongkotan di dunia mah dirizkian ku Allah. Ngan ulah bangga bisi di dieu aya urang sempur tilu ibadah teu beuki, ngaji ngedul, pagawean hardolin dahar modal ulin ka kiai hewa, tapi dunyana loba, pakaian ngayapak teu ibadah ka Allah. Nu kitu mah hayatun istidrajiyah, hirup sungkunan ti Allah pala hadirin. Lamun aya oknum jelema fakir, jelema miskin, tersabar diberi kapakiran, tersabar diberi kemiskinan, lamun tetobat sampai ka paehna, ingat ketika pulang ke rahmatullah matina paehna dihijikeun jeung tangkorak anjing, naudzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu, hayu hikmah peringatan Maulid Nabi, urang sadar diri yen urang yakinkeun dina hate urang umur urang ting isuk ting sore, ajal geus nyentel bae ka urang pala hadirin. Ngeri lamun geus datang ajal rek saha nu bisa nyalametkeun iwal amal urang nu dilakukeun di alam dunia, amal bagus. Mudah-mudahan urang berkah Maulid Nabi, hiji dihampura dosa ku Allah, amin. Dipanjangkeun yuswatul barokah, dicakeutkeun milik rezeki pikeun nafkah ibadah, urang tiasa istiqomah dina ibadah, putra putri urang, cucu mantu urang soleh solehah atena, mugia urang aya nasib sadayana ibadah haji ka tanah suci Mekah, tong wakadi mautan angin maut husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Tah sakibanya nyuhunkeun dihapunten, billahi hidayah wa taufik wa hasbunallah wa ni'mar rafiq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.